Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang di dina diajar bahasa Sunda di semester 2. Mudah-mudahan hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Tah, kangge materi anu kahiji nyaeta aksara Sunda. Tah, di materi anu kahiji di semester 2 ngeunaan aksara Sundanya. Hidup sadaya dituntut kedah tiasa ngeunaan aksara Sundanya margi ieu teh aksarana orang Sunda. Urang salaku orang Sundanya kedah tiasa pami teu ku urang nya ku hade kitu nya ngeunaan aksara Sunda urang salaku generasi penerus kedah tiasa ngeunaan aksara Sunda. Tapi ulah hariwang margi pan ayeuna orang bade diajar ngeunaan aksara Sundanya. Diniatkeun ti ayeuna hoyong tiasa. Lamun hoyong tiasa, insyaallah kadituna kaparengkeun bakal tiasa asal hidup leres-leres ke dina diajarannya. Nah, anu kahiji aya aksara suara. Suara atawa vokal. Ieu tiasa oge disebutkeun huruf vokal. Nah, ayeuna huruf vokal dina bahasa Sunda aya sabaraha? Nyaeta aya 7. A, I, U, E, O, E. Nah, aya aksara Sundana nya anu kahiji ieu huruf A. Terus huruf I. Huruf I, terus huruf U. I huruf U. A, I, U, E. I huruf E. A, I, U, E, O. I huruf O. A, I, U, E, O, E. I huruf E. A, I, U, E, O, E. Terus huruf E. Tah, iya huruf E. Aya 7, hiji 2 3 4 5 genep 7. Ieu aksara vokal atawa aksara suara. Aksara dasarnya. Anu kadua aya aksara konsonan. Aya aksara konsonan anu kahiji ieu huruf K. Ieu huruf G. Ieu huruf Nga. Ieu huruf Ca. Ieu huruf Ja. Ieu huruf Nya. Ieu huruf Pa. Ieu huruf Ba. Ieu huruf Ma. Ieu huruf Ta.
Ieu huruf da. Ieu huruf na. Kaganga, cajanya, pabama, tadana. Ieu huruf ya. Ieu huruf ra. Ieu huruf la. Ieu huruf wa. Ieu huruf sa. Ieu huruf ha. Kaganga, cajanya, pabama, tadana, yarala, wasaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 huruf konsonan. Jadi aya huruf konsonan, aya huruf vokal. Huruf vokal aya 7. Terus huruf konsonan atau aksara konsonanna aya 18. Ieu aksara dasarnya hidup kedah apal perkara ieu aksara. Jadi aksara nu ieu teh mangrupa aksara dasar. Dasarna pisan nya. Tah dina ieu aksara hidup kudu diapalkeun, kudu apal jeung kedah tiasa nulisna. Carana nyaeta hidup kudu dirangkum, ditulislah. Ditulis ieu materi dina buku tulisnya. Tujuanna naon? Beter apal. Margi numutkeun panalungtikan nya lamun misalna ditalar jeung ditulis beda hasilna. Lamun ditalar mah tiasa wae kaganga, cajanya, pabama, tadana, yarala, wasaha. Apal, tapi lebah ada nulis cantang tuh. Tah lamun misalnya yang tere apal hidup kudu sering nulis. Ditulis i huruf naon, oh huruf ca, i huruf naon, ja. Tah insyaallah double eta mah. Tere apal ongkoh, tiasa ongkoh nulisna. Tah kitu nya. Anu katilu nyaeta aksara serepan. Anu katilu aksara serepan. Nah, aksara serepan teh nyaeta aksara asing anu diangge ke orang Sunda aya namanya. Naon contohna? Tah aya aksara asing teh X, Z, Q, terus F sareng P aya 5. Aya 5 nya. Margi dina bahasa Sunda mah orang Sunda mah kan tetiasa nyebut huruf F tetiasaeun nya. Entak nyebut Fanta teh hese, orang Sunda mah anggar nyebutna Panta, lain Fanta. Gitu nya. Tapi ieu tos diangge margi ku kebutuhan zaman yen ieu aksara teh aya. Anu kahiji huruf fa. Nah, ieu huruf pa. Anu kaduana huruf fa. Fa. Jika Vespa ya. Jika Vespa anu katiluna tah jika huruf em eta dibacana ka. Ka. Terus aya deui ieu mah huruf sa. Anu terakhir
Ieu huruf za. Nah, kada pengentosnya huruf za sarang huruf o beda pan, beda sakedik. Nah, ieu aksara serpan antos diangge ku orang Sunda. Jadi 7 ditambah 18 ditambah 5. Tah ieu aksara dasar. Aksara dasar nanya hidup kedah apal jeung kedah tiasa dina nulisna. Ieu kedah ditulis dina buku supados tereh apal sareng tiasa dina nyerat aksarana. Nah. Kitu nya. Kangge ieu anu 3 heula 1 2 3 ieu aksara dasar ditulis diapalkeun sareng nulisna kedah tiasa. Ke orang lajengkeun di minggu payun dina tanda bacana. Dina pancen teh atau tugasna nyata ieu ditulis dina buku diapalkeun jeung kedah tiasa nulisna. Nah, tetapnya kayak dihandap di video hidup kangge absensi biasa nami sareng kelas teras nyarios dongkap. Nah, kadi hilap di like videona. Hatur nuhun dina materi ayeuna cekapkeun sakitu urang lajengkeun minggu payun. Hatur nuhun mugi mangpaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.